Beberes kamar teu hilap bari nyetel lagu India dilajengkeun ngahuapan Neng Zahra teras teh masak urap kangkung. Mohon teman-teman pada melan ibu rumah tangga mah kieu we di dapur nguper. Bari beberesna oge rada siang soalna tadi teh maratkeun heula video endorsan anu kamari teh acan rengse. Nyata teman-teman di pasihan ngedit mah sok tunduh ka cida gogodana teh. Tuh nya sami we kos ayeuna bari beberes teh kalah ngagoler heula. Mohon kadang mah sok hoyong ngawahan heula kitu beberes teh. Tapi nyata ketang pamiding kengke mah sok lami rengsena. Jadi teu karaos ieu teh bade siang Neng Zahra ge pasti sakedap diui sakola. Matakanya engal-engal we pak-pek ya teh beberes kamarna. Tadina bari digentos saprena saur abi teh dana 3 hari engke we pas 4 hari digentosna. Seueur kamari ge anu komen teh cenah naha handapna henteu ditilaman. Tah muhun teman-teman nahanya abi ge sok kadang mah hilapan kitu. Nyeta atos direncanakeun bade meser teh kalah hilap deui. Tos emu ti bumi teh dongkap ka pasar mah hilap deui. Muhun teman-teman engke deui mah kada dituliskeun meureun ameh teh hilapan. Tah di dieu ge nuju nyapukeun karpet tapi kela bangun raoseun urang ngadangukeun musik India. Bari pas hurung tipina kalah Upin Ipin anu munculna. Nuju raos-raos ngadangukeun teh kalah inget ka Neng Zahra ayeuna teh tos bade uwi sakola. Matak engal-engal we dijemput bari jeung panas ieu teh. Neme oge jol ka bumi Neng Zahra mah tos nyarios kieu mamah Neng mau amengnya ayeuna. Mohon jug bade ameng mah tapi ke heula urang gentos heula acukna. Yai bari jeung jibreg baseuh acukna mah. Mohon teman-teman eta gujrah kesang geuningan Neng Zahra mah. Matak acuk sakolana teh nya ge tiap hari gentos kitunya angger we diseusehan. Sapertos biasa we ningali heula tabungan Neng Zahra bisi teu katabungkeun acisna. Nyata ti payun oge kantos hilap meureun tadi kaibukeun tabunganna. Atuh pas ditingali uihna teh acisna dengdeng keneh. Matak ayeuna mah sok diemutan pami Neng Zahra bade ka sakola teh Neng buku tabunganna kaibukeun nya. Mohon cenah mah sia. Tuh da ngalaweun Neng Zahra mah nuju mam oge seueur we tingkahna. Padahal nuju mam sareng baso tapi eta nya nyanak cilok gerak. Da benten cenah mamah cilok sama baso mah. Kumaha Neng we ka ditu tos mama juga geura ameng. Mohon nyata teman-teman teu daek calik di bumi Neng Zahra mah kukuluyuran we lulumpatan. Tapi alhamdulillah kitunya aktif dina kitu nama. Tah saatos ngahuapan Neng Zahra ayeuna mah urang dilajengkeun masak urap kangkung. Mohon teman-teman urang nyayogikeun caroge uih icalan soalna kapanan tadi henteu bakal sangu. Nyata kitu angkatna sok lurusuhan kadang masuk kasiangan kabujeng marurang kali cenah lalebeuh. Kaleresan we tadi teh ningali kangkung mani hararejo sararae. Emut ka caroge sok resepeun diurap geuningan matak ieu teh ngadamel we kitu. Pami bumbuna mah saaya-aya we nu di dapur ieu teh. Nu penting mah mirasa we asin gurihna. Bari satset we masak urap kangkung mah henteu lami. Anu penting mah bumbuna tararaneuk ameh teu babari hasem kitu. Kapanan nyeta ngangge kalapa urap mah. Saatos urapna asak ayeuna mah urang dilajengkeun ngagoreng pedas. Tah muhun teman-teman kaleresan ngagaduhan keneh peda japuh ieu teh. Enak we dituang sareng sangu haneut ditambihan we aya peuteuy 2 papan. Atos teman-teman komplit we ieu mah raosna. Pasti we am deui amdi alim eureun.